kunaon ari neng jam segitu menit dugi. Abis teh mangkat tidurnya maafan Pak, jadi sholat lagi. Neng teh tos sanes sakali 2 kali deui telat teh tos sering teuing. Ayeuna teh eta tos mulai jam 1:00. Bisa ketua ayeuna lebat teh. Anjing mah teh kenging kelasnya. Heeh. Gaduh motor mah kana angkot we meh teu kaberangan untung we can aya guruna Uyuhan iklat we cikurang mah manehna teh naik angkot. Sekolah teh rerencangan umur dinten nyarurakan kemarin dia teh angkatan telat wae. Kan ayeuna mah pariheula nih. Hampura we abah san bisa ngabahagiakeun nih. soknya sing jujur sakolana keun kieu milikna. Upami mogok mah kantong dulu atuh di bengkel. Urang mah pas sasarangan ka sakolana bilih sabun ya. Apa itu Cinglah teu harayang teuing urang mah ka sakola. Sing bawa awak marang nepi ka sakola teh. Ini mane mah mentak negara motor teh bensinan teu modal. Cing mah manis sih kan sok bensinan wae. Sakitu na bensaban kowe. Itu karek isian kamari pira ku beak deui. Dina mesinna meureun motor mane mah teu di servis. Bisa pe mane ai teu ngabantuan ngadorong mah. Ih. Ai jam sakali karek datang gimana lah? Motorna bapak mogok itu dia. Mogok motorna. Ayeuna teh geus jam pelajaran. Kalau yang sebelah kelas, ngadep KBK lah, sok. KBK lah. Takna itu mau kambarangan deui. Bisa nolak bensinan. Kamarana ieu nu sanesna. Tarzan jumping Bu, tadi mah ninggal euy sareng rukmini teh nuju ngadodorong motor. Waalaikumsalam. Hujan. Di mana Kak Asep?
apa motor mogok nah? Dan naik angkot atau lumpang wae. Udah ada deh bem. Gus, tong masalah ya nama. Dan kantongna tuh bersihan ese. Atuh ibu. Ah, besuh, tuhan. Sok, dan kantongna itu tuh bersihan ese tuh. Nih geus karoneng gareuleuh. Ih, sok bersihan. Sok barudak, ayeuna buka di buku sok. Para pembeli. Udah mana sih duit kita Malaysia WC? Mana ya bem wae lagi mau bersihin. Nang mah mau kita Malaysia WC geus teh. Ngomong-ngomong, ayo Bu bersihan.